ulah loba omong sia disoekeun siapa ya can datang berarti ilmuna can datang dahar mang nu ngaturna Allah lain urang minuman nu ngaturna Allah lain urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok pilu-pilu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia urang lamun dikitu-kitu di akhirat je maju geus rasa teh rasa hasan aing neraka geus boga nya ge rasa hasan sabaraha taun dia hirup di dunia 60 pakai naon lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna gemeli sawah hasil sawahna masih kawin gagaraon cek malaikat lahir makanan dua ya Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa eutik jasa ngan lebaran doang lolobana sia dagang bae dagang pan dagang mah urusan eta mah rezeki urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cek zamannya seret geus ulah loba omong teman-teman seret diseret cek pemajikan haji dadah cek haji sial dadah